Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya anil Hasanil Basri radhiyallahu an. Aya carita anu dicaritakeunana ku Hasan Basri radhiyallahu an annamra'atan kanat tudabu fi qabriha. Sanyana aya hiji awewe eta disiksa di jero kuburanana. Wa kullu nasi setiap manusia yarauna eta ngimpikeun manusia dalika ka eta awewe fil manami dina waktu sarare. Jadi eta awewe teh anu keur disiksa di jero kuburanana kaimpi ku sakabeh jelema. Sumaru iya ba'da jalika wahia pin naim. Kari-kari saparantosna kaimpi eta awewe keur disiksa, selang babaraha waktu kaimpi deui aya di surga. Aya dina kasenangan. Faqila laha masababu dalika. Ditanyalah eta awewe anu tadina disiksa kari-kari aya dina kasenangan naon sababna anjeun dibebaskeun tina siksaan. Lasmarobina rajulun faqara al-fatihata wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahda dalika lana wa kana fil maqbarah khamsumi'atin wa situna rajulan fil adab. Cek eta awewe aya hiji lalaki ngalewat ka kuburan kami. Eta si lalaki teh macakeun Fatihah terus macakeun sholawat ka Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganjaran maca Fatihah, ganjaran maca sholawatna dikirimkeun kana kuburan-kuburan anu aya di dinya. Sedengkeun harita teh kuburan teh aya 560 lalaki anu keur disiksa. Panudia irfa'ul adab anhum bibarokati sholata hadar rajul ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Eta anu 560 lalaki berikut jeung kami sagala anu disiksa teh digerokeun ku malaikat aya nu ngagero-gero irfa'ul adab anhum bibarokati sholat bibarokati sholati hadar rajul ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Cek eta nu ngagero-gero ku barokahna sholawat lalaki tadi anu lewat teh leungitkeun atawa angkat siksaan-siksaan eta anu 560 ku barokahna naon ku barokah maca sholawat.